Dupi paniatan ngaos seueurna opat perkawis. Hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna. Kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supaya janten salamet salamet dunya akhirat salamet dunya akhirat. Katilu pamitos timu niat bade dilakonan ku sorangan jeung sadaya rerencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agami Kangjeng Nabi utusan ilahi Nabi utusan ilahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalegakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci. Sareng dipaparin cekas tembres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna kanggo sadaya makhlukna. Dupi paniatan ngaos seueurna opat perkawis. Hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna. Kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supaya janten salamet salamet dunya akhirat salamet dunya akhirat. Katilu pamitos timu niat bade dilakonan ku sorangan jeung sadaya rerencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agami Kangjeng Nabi utusan ilahi Nabi utusan ilahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalegakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci. Sareng dipaparin cekas tembres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna kanggo
daya malu